Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Palawargi tepang dangu deui sareng emang ye dina acara Mang dongengkeun. Hapunten ye Mang neme tiasa medar deui ye dongeng ku margi kamari-kamari Mang seueur wagelan. Aduh hapunten pisannya palawargi. Urang mulangkeun katineng ku mangrupi dongeng Sunda anu kapungkur anu ayeuna dicobi deui ku Mang didongengkeun. Jejer atanapi carios anu nuju dipadar teh nyaeta lalakon Si Buntung Jago Tutugan karangan Bapak S. Sukandar anu ayeuna ditulis deui ku Bun Bunyamin. Palawargi sadayana sakali deui Mang hapunten ye rada telat nya rada lami teu midangkeun deui dongeng. Seueur wagelan wae. Aduh hapunten pisannya palawargi. Mangga atuh supados teu gantung dangueun sareng supados teu nyangkolong teuing kana waktos kumaha saterasna lalampahan Si Buntung Jago Tutugan. Mangga prung kaparayun sadayana Si Buntung Jago Tutugan. Anca anu katuna teh dugika waktu Adria jeung Jangdana datang ka leles kasampak teh imahna Husen teh dikunci ngan kabenerana katempoeun ku Pak Haji Qodir terus bae duanana disambat ka imahna. Puguh we Pak Haji Qodir mah sama sakali teu nyahoan kana hal ihwal antara Jangdana jeung Husen teh anu matak dina umakuna teh kacidang gerecekna uah aeh teu sirikna tetalepek sagala ditanyakeun. Pangpang namah ngeunaan kayaan Nyi Euis anu saterusna mah sasadu menta dihampura lantaran can bisa ngalongok ka Cipancar. Hal ieu teh pikeun Jangdana mah puguh we asa jadi cukang komo meuntas. Darak-dak wae dicaritakeun yen ti mimiti adina aya di Cipancar oge Husen teh taya lol-lol. Hari lain hari tamah basa keur ngajajabkeun. Pira ku Cipdana nyarios ka bapa mah manehna teh sering pisan ngalongokan. Teu aya Pak Haji, bilih teu percanten mah mangga we atuh taroskeun ka jenisna. Ai auhnya namun bener teh bener-bener kurang ajar eta si Husen teh. Cek Pak Haji bari tumpat tempo kaluar maksudna dek nyalukan Ki Jalal tapi teu tembong da puguh masih di imahna. Gero nyalukan pamajikanana supaya nyusulan Husen sugan aya di imahna Ki Jalal. Nu dititah teu talangke langsung nyusulan Husen ka imahna Ki Jalal. Teu lila Husen geus ngurunyung kairingkeun. Baranggok ningali Jangdana lain deui rewasna geus teg bae aya naon-naonna kajadian anu teu dipikahayang. Lamun teu ngabejakeun Nyi Euis geuringna katutuluyan tangtu Jangdana teh ngadoni kana kalakuan manehna waktu di Kadungora atawa ngahaja rek ngabejakeun yen manehna tara aya ngelol mangihan nu jadi pamajikan. Waktu dek ditanya ku Pak Haji Qodir, nah nya nempok Nyi Euis ka Cipancar, manehna bingung ku pijawabeun. Rek nyebut osok da puguh aya saksi, ari teu ngaku sok sieun bapana ngamuk.
Anu antuk nama Husein teh ukur bisa ngabedeb kawas jubleg. Ukur panona bae anu dulak tilak kajang dana bangun anu kacida cecebna. Jawab sia Husein. Lain kalah kana jentul sia. Pak Haji nyentak mireng Husein ngabedeb oge geus teg wae yen naon anu dicaritakeun ku jang dana teh lain jijieunnan. Teu acan Abah. Husein ngajawabna gagalap kapan teu beda jeung anu titeulem. Ku kitu mah manehna teh kacida sieunana kudu jadi bapa. Kumaha? Dedengean teh acan. Sakitu geus sakieu lilanya. Nah atuh Aisyah. Ka aing mah ngaku poe sok dilongokan ye. Aduh, nah sia teh asa ku kabina-bina teuing Husein. Pak Haji Qadir nafsuna teh ujug-ujug ngagidir bae. Puguh deui ngarasa teu genah kudu jadi anak. Ngarasa dibobodo. Husein ngabedeb deui bae teu daek nembalan. Puguh we amarahna Pak Haji Qadir teh beuki rosa lantaran kalakuan anakna teh geus nyata-nyata ngawirangkeun nu jadi kolot. Mah Haji ningali nu jadi salaki ngambek teh geus teu bisa majar kumaha ukur cicing bae bari ngadeg-deg. Jang dana katut Adria jadi ngarasa teu puguh nyemah teh. Saterusna mah manehna pamitan rek mulang deui ka Cipancar. Dina baralikna deui teh Adria mah kacida ngarasa bungahna lantaran teu kudu ngalaman riributan. Bari panonna mah tetep rurat reret nempoan Andi geus paheut janji yen Andi dek ngaping ti kaanggangan. Sajurutna jang dana jeung Adria baralik derbae Pak Haji teh ngambekna geus teu make ugeran deui. Husein beak bersih dicarekan lak-lak dasar diesek-esekeun sarta ayeuna keneh dititah nepungan Nyi Euis bari sakalian menta dihampura ka Pak Haji Sobana. Lamun teu daek Husein diancam diusir ulah cicing deui di imahna. Memang kahayangna oge buru-buru ingkah Husein teh. Jurut bae manehna turun ti imah pokna mah rek terus ka Cipancar. Ari pelecet ngadon ka imahna Ki Jalal dek bae bebeja ka Pajagra katut Ki Badra. Memang bener ari indit mah tapi lain dek ka Cipancar tapi ieu mah dek ngudag jang dana tuman cenah dek diwarah deui. Bongan geus wani-wani ngadoni kanu jadi bapana. Ngaran-ngaran anu lempang nyalse tekung silila oge geus kasusul. Kabenerana teh di tempat anu kacida hara-haraeun anggang ti lemur. Ari tembong gorowok bae Husein mah hohoak nitah di dagoan. Puguh we pikeun Adria mah kacida reuasna tetela riributan teh teu bisa disingkahan. Mangka-mangka Ki Badra teh dibarengan ku Pajagra. Luak liuk nempuan Andi keukeuh teu jebol-jebol. Kumaha? Jang Andi teh cenah rek ngaping ya, tapi teka tingali irung-irungna acan ieu teh. Garentas Adria. Ulah genah-genah sia dana. Can suga mah aing lamun can ngabubukeun hulu sia deuleu. Husein nafsuna geus teu kaampeuh deui beungeut beureum nambaga. Panon molotov teh sirikna dikaluarkeun kabeh. Ai, sugan weureu ku cubung sia mah. Nah sia wae nu bisa paporongos teh. Jang dana ayeuna mah tandangna galak naker beut aya jalan pikeun mulangkeun ka Nyeri. Uluh, wani sia ka aing naon perluna deuleu nya capek nu lain-lain ka bapa aing. Nah hayang diwarah deui sia teh ku aing. Har, nah sia teh rumah sakitu gablek kalakuan kawas binatang. Husein, teu perlu lo banyak capek deuleu. Sor, deuk kumaha karep sia ku aing ditandanan sia koplok. Diladenan ayeuna keneh. Cek jang dana kalahkah nangtang. Anjing sia, sugan hayang modar sia madana.
Dan tak parah deui Husein nyebrut ngasupkeun jurus ka hiji timbanganten. Jangdana anu ayeuna mah teu belostrong kosong ngakentak manehna nyerong ngarobah kuda-kuda. Hiu, meletuk. Jurus timbanganten teh dihancak ku tenggelan kepang. Meneran pisan kana pigelang puguh we sajabana tinggal rasa nyeri teh. Husein lain di kieu reuasna, mireungeuh Jangdana ayeuna anu aya hojahna. Ayo, kadinya bala. Angkat dari situ teh. Ciri anjui kak kadinya bengutnya. Sinyal ada pantas dulu. Pajagra marentah kaki Badra. Gagabahnya capek lesia setan. Adria Jojo nyawa bae nafsu nangusial. Bareng jeung nyampekna Ki Badra seprut bae manehna narajang. Ayo lawannya Badra. Pajagra ngabobotohan red ka Husein. Jadi bae hate cep. Angguran magorok dagang gerongnya supaya tu bisa ngagogog. Iya. Pajagra ngahatean. Jelas sangkan Jangdana hatena santar. Tapi Jangdana anu geus gilig hatena boro-boro ngarasa saber malah atoh nu aya lantaran bisa mecap pangabisana. Waktu Husein ngirimkeun deui peureup-na ngakentak Jangdana ngareundek nyerong ngencak bari saug majukeun suku katuhuna. Dan tak parah deui leungeun katuhu anu geus diwangun siku teh ngakeduk kana iga burung Husein. Ngageroknya ngarasa nyeri jeung seueul, tapi gerakanna mah teu kandeg. Anonyok nu poos teh dirobah terus nyuruntul ka handap kah. Dek dipake mapeg sirah lawan. Ngan Jangdana leuwih kasit ngagerakeun badana ka belah katuhu bari ngagunakeun leungeun katuhu make gerakan cakar heulang pangleler ti Adria. Tapi oroka aya kakesitan Husein anu tetela pangabisana aya di saluhureun Jangdana. Sakilat manehna ngangsodkeun suku katuhuna ka hareup. Sanajan bener beteungna teu bisa salamet dina dijamret ku nu jadi lawan. Ngan gerakan Husein jadi kaneg lantaran katutup ku suku Jangdana nu belah katuhu. Hal ieu teh jadi kasempatan pikeun manehna ngirimkeun panimpugna anu temis deui ngakejret kana sirah. Akibatna duanana pada kabeunangan. Mun Husein beteungna karasa kajewol, Jangdana mah sirahna ngadadak asa lungleng katur lengan. Ditimpug satakerna kitu atuh. Uyuhan teu nepi ka namru oge, manehna ukur ngagigeg teu beda tilang layangan kurang angin. Sedang Husein langsung ngejat sieun beteungna dicewol deui. Adria anu keur jojo nyang hareupan Ki Badra lain di kieu cingceungna babakuna mah sieun dibongohan ku Pajagra. Lamun ngarepuk teh mangka-mangka Andi canjol keneh datang. Tapi sanajan kitu ari kawanina mah teu ngurangan lantaran anu dipikirkeun teh nasibna Jangdana. Lamun manehna nepi ka titih teh beu bisa kumaha teuing nasib nu bakal karandapan ku Jangdana. Ki Badra atuh dina ngalawanna teh estuning gede hate naker, narajangna garang lantaran cek pikirna di mana kadeseh oge piraku lamun guruna teu nulungan. Ukituna teh panarajangna beuki hebat nu ngajadikeun Adria ukur bisa babalicetan nyingkahan teu beda tinu kadeseh. Padahal sanyana mah keur ngintip-ngintip kalemahan nu jadi lawan. Ulah waka undur-unduran sia codet. Geus ngarasa teu kuat mah mending oge sujud sia ka aing. Ki Badra seuri bari pinuh ku rasa dir sarta takabur. Hiu, Pereupna ngatius rek ngaremukeun cukang irung. sia ku aing sia nu kudu sujud ka aing mah kunyuk. Ya. Adria ngagentak ngawangun gerakan tapak jalak pangarah ti Andi. Bos, Panimpug Ki Badra poos koleweng leungeunna terus ngaleweng lantaran digiwarkeun ku Adria. hiu, jebrod. Pereup katua Adria temis deui ngahanca dadak Ki Badra ngadadak ngaheujeun. Sok Adria ngangsodkeun suku katuhu ngabarengan leungeun kenca anu dipake ngagiwarkeun ngajebrod kana careham. Jebrod. Lengak. Ki Badra ngalengak. Sat, blug.
Tur Adria ayeuna mah nanggal ngapeset hulu angan. Hiuk geduk disusul perep katuhu anu ngahanca gado. Wayu coba tuh. Kibada ngagerung anu saterusna ngakedebut nang karak bengkang sarta langsung teu usik-usik deui. Lembutana kabur ninggalkeun kurungan ngarandapan ngajoprak di pakalangan. Bareng jeung eta kadenge aya nu ngakedebut sing horeng Jangdana geus hasil diragragkeun ku Husen. Kabireung Husen geus tiuk dina peuteungna bari peso balatina geus dicapeng rek dipake ngagorok Jangdana anu sasatna geus teu walakaya. Ukur bisa peureum teu kuat ningali porelakna peso anu kasorot panon poe. Jangdana geus pasrah kana naon anu bakal tumiba ka dirina, ukur bisa jumerit kanu maha kawasa. Tapi ngadadak kadenge sora anu ngagapruk dibarengan ku sora anu koceak dengek. Ari sing horeng teh si Husen nyaho-nyaho geus didekeman ku si Ruyuk, sedangkan pamatukna terus nyerokcok teureun-eureun macokan. Atuh Husen teh boro-boro bisa ngagunakeun balatina, maneh nang koceak dengek ngerasa ruas jeung nyeri, sedang peso balati anu tadi dicepengna geus ngacleng kageuweungkeun. Kurinya Jangdana hudang sarta teu anta parah deui hiuk gejrot. Cukang irung Husen anu keur pakopis nyingkahan bentihan si Ruyuk teh dihanca satakar tanagana. Aduh. Bareng jeung ngucurna getih tina liang irungna, Husen ngoceak bari nungkupan irungna karasana tulang rangu irungna teh remek. Teu kitu kumaha atuh dipanyokeun ku anu keur nafsu dibarung ku rasa dendam tea lain pikiraneun. Terus Ruyuk siksa kadinya. Tos Jangdana cekap. Cek Andi bari ngacerelat tinu bala langsung muru ka Pajagra anu harita dekna rajang ka Adria. Mundur Pak Ya. Andi ngagorowok puguh we tumerapna ka Pajagra lain deui ngaranjugna. Teu beda jeung anu disampeurkeun ku lodaya lapar bakat tingku sieun-sieuna. Ngandak geus kagok asong langsung bae manehna mesat bedog bari narajang ka Andi. Sekali ieu mah Andi teu ngagunakeun siku-sikuna tapi ngagentak manehna ngawangun gerakan jukut riut. Puguh we sabetan bedog Pajagra teh plus pos teu puguh lantaran awak Andi kacidap pisan hese di alana teu kahontal ku congo bedog. Nu antukna Pajagra teh kalah kacape sorangan, sedang kesang badag kesang lemut bari jil sabulu-bulu bari banget namuringis siga nu sahing-hingeun rek jebleh. Kayak gitu siap buntung aku aing siap. Mangeus jaga. Andi ngagorowok bari nyabetkeun leungeun puntungna kana pedog anu keur huak hiuk teu puguh. Trang ceklek. Bedog Pajagra nepi ka hanteuna potong jadi dua, can oge leungit karuasna hiuk jebrod leungeun puntung anu mentas dipake nakis pedog teh ngahiuk ti gigir dipake ngahancat careham Pajagra. Jebrod kakak. Kadenge siga sorat ulang careham anu ngaderek-dek. Pajagra ngoceak les-lesan sarta teu anta parah deui ngan kebut bae badana niban lemah. Palawargi sadayana sanajan bener dina nimpugkeun leungeun buntungna teh Andi teu ngagunakeun kakuatan sapinuhna, tapi lantaran leungeun buntung teh geus saneng-enengna dilatih sarta ditambah kakuatanana, katurug waktu ngajebrodna kana careham teh kaayaan Pajagra sasatna keur calawak awahing ku kagetna anu pohara mireungeuh bedogna potong lantaran dihanca leungeun buntung. Atuh anu ngerekek teh lain pedah tulang carehamna remuk, tapi akibat tina sambungan engsel carehamna anu ngageclek tina posisina
sarta aya sababaraha huntu pajagra anu muruluk can waktuna. Da eta we barang cengkat deui careham pajagra teh katemponan nepi ka bemo bengo siga nu pehong. Poharanya palawargi kuniang pajagra cengkat sarta tatapasini deui burung bang bae manehna lumpat bari leungeun kencana nyekelan carehamna sedangkeun leungeun katuhuna teu leupas ngajingjing bedog anu ngan karisa potong. Geus teu nolih deui ka Husein sarta ka Nyeri, pajagra mangpet teu beda jeung ucing anu ditarasonan bujurna. Kabireungeuh ku Husein anu masih nyunyuhun si Ruyuk. Balanyang bae manehna oge lumpat nuturkeun pajagra teu sirikna notog-notogkeun maneh bari teu eureun gogoakan. Korejat kibada oge hudang beurang bang deui bae nuturkeun lumpat bari sasolontodan sagala ditabrak teu beda ti hayam ku cekak. Palawargi sadayana kumaha nganuhunkeunana Jangdana ka Andi geus teu bisa diukur ku catur dipaparah ku carita lantaran susah ngebrehkeunana. Ngan tetela Jangdana teh beuki ka cidarapetna nganggapna ka Andi teh geus siga kadulur pet ku hinis. Harita teh sanggeusna pajagra kibadra katut Husein marangpret lantaran teu kuat nyangga wawasena Andi nu datang nulungan kalawan teu disangka-sangka oge persis pisan dina kaayaan Jangdana meh-mehan balai jadi korban peso balati Husein. Sanajan bener ari salamet namah dilantarankeun ku si Ruyuk ngan Jangdana teh teu sirikna ngarangkul ka Andi bari dibarengan ku ngecelakeun Cipanon kasurung ku rasa katumarimaan nu taya hinggana. Tos we Jangdana da tos salamet ieu. Andi oge nyaritana ngageuri kasurung ku emosi piceurikeun anu nyurungkuy saterusna ngagenok dina ti koro. Eta we Kang Ani upami seug teu aya Kang Ani mah aduh panginten abdi teh ngan tinggal ngaran. Duh Gusti. Mohon tos kitu we pitulungna Gusti Jangdana. Sumuhun dikersakeunna teh Kang Ani ngalangkung kapalih dieu nya. Nya kitu we Jangdana mangga angguran mah ayeuna urang mulih wae. Andi ngaleng Jangdana ret ka Adria anu keur moho nempokeun. Kapanan Kang Andi mah panginten bade kaleles ieu teh? Jangdana ngarandeg ngalengkahna teu tulus. Mohon satadina mah ayeuna mah mangga we urang wangsul. Mangga paya. Andi saterusna mangahayukeun ka Adria. Atuh bering tiluan arindit Andi jeung Jangdana ti hareup diiringkeun ku Adria. Sajeroning lalempang teh ukur ngabaretem Jangdana ngarasa baluas ari raskana peso balati anu geus manco deuk ngagorok beheungna. Atuh Adria nya kitu keneh ngarasa ruas kareureuhnakeun jadi naha lamun manehna teu ngabadamian Andi meureun manehna teh katempuhan nya-nya ku Pak Haji Sobana. Puguh Pak Haji mah teu mantra-mantra yen anak jeung minantuna teh teu kitu lalakonna sasat keur bendeng silih kakalakeun. Sadatangna ka lemur Andi mah teu terus nganterkeun sanajan dikeukehan oge teu luas di mana engke patepung lawung patepang wajah jeung Nyi Euis. Saanteuna piraku we teu kaeuneuk-euneuk deui jajantungna kageuing asih kahudang rasa deudeuhna dihenteu-henteu oge rasa katineungna mah teu weleh nganteng sok sanajan Nyi Euis geus kapimilih ku deungeun. Keuna ku sisindiran kamana ngayitkeun kincir ka kaler ka 7 bulan. Kamana ngayitkeun pikir moal paler ku sabulan. Palawargi sadayana. Malah pikeun Andi mah sanajan leumpus umur katineungna ka Nyi Euis teh kawasna moal aya sudana. Ari Jangdana sadatangna ka imah
barang ditanya kumaha hasil mangihan Husein teh darak-dak bae ku manehna dicaritakeun teu didingding kelir imet taya nu kaliwat teu disumput samunikeun yen manehna teh ampir-ampiran ngababatang lantaran rek digorok ku Husein. Ngan untungna bae ditulungan ku Andi pangna kitu dumeh teu heula basa di kadungora Husein teh ku manehna kaparego keur ngalehor jeung awewe sejen. Nu bener maneh teh nyarita teh Dana. Pak Haji Sobana teu ujug-ujug percaya kitu bae, ku kitu namah bisi we caritaan Jang Dana teh ngan saukur jijieunan. Leres Abah, bilih teh percanten mah tiasa ditaroskeun we ka Pak Iya atanapi ka Kang Andi. Abdi teh meh-mehan binasa dipateni ku si Husein. La ilaha illallah. Asana teh matak teu kaharti ka bina-bina eta si Husein nepi ka kitu talajakna. Nya bener eta teh Ki Adria. Pak Haji Sobana saterusna nanyakeun ka Adria. Sumohon teu lapat juragan. Abdi oge saupamina teu sumping Jang Andi mah panginten tos lapor tos dikurabkeun. Ari nyarita teh Ki Adria mah Cek Haji Sobana teu beda tinu ngagebes. Ampun paralun juragan, saleresna nun wantun disumpah abdi mah. La ilaha illallah, ya Allah ya Rabbi. Teu sangkanya si Husein lain ari kajadian nu di kadungora kumaha. Nah bener Dana. Sumuhun Abah, pilih Abah teu percanten aya saksina Mang Madtasim anu tipayun angkat ka dieu geuning. Tah harita pisan manehna kapenaknya papenak sareng abdi teh kitu tah. Aduh amuing pahingan atuh si Eis nepi ka sakitu ruksakna. Notorogan sia teh Husein ngadon ngakaya anak deungeun geus teu suka mah deuleu anak aing teh serahkeun. Mah Haji mah ujug-ujug gauk bae midangdam bari ngarangkul Nyi Eis anu tita tadi oge geus sumegruk ceurik. Sabar atuh Nyi Haji. Ulah ngagempurkeun kitu aiteun teh. Raku tatangga kumaha ieu teh? Ayeuna mah geura serahkeun bae abahna. Suhunkeun talakna sakalian dadeng. Dedeh teuing euy sampura mak keur kakara teh boga salaki. Teu kabenaran rumasa mak teh. Rumasa dosa ieu balukarna dipaksa-paksa teh. Dedeh teuing euy. Mah Haji terus ngaguk-guk paungku-ungku jeung Nyi Eis. Nyi Haji mah lain kelanan nantilanan atuh sabar. Pak Haji gempeur teu puguh antukna ngarasa bingung lain di kieuna ngarasa kawer kuno midangdam. Sabar da nyeri abdi mah abahna nyeri. Mangga geura lereskeun ka ditu. Nyatan tu atuh hari dibenerkeun mah dakang oge henteu. Naon hate mah piraku make teu nyeri ieu teh. Nanya eta kudu titirintih ulah gerges gedebug. Anu kudu diragangan teh besan urang. Pancek Jang Dana oge Kang Haji Kodir mah sama sakali teu nyaho yen si Husein teh kitu talajakna. Ngadenge omongan salakina kitu teh jep bae Mah Haji teu norowelang deui, tapi ari ngagukukna mah kalah beki rosa. Geus puguh ari Nyi Eis mah ceurikna bangun anu kanyerian naker. Nah sedih pedah Husein geus nyata-nyata nyeleweng teuing pedah dek nandasa nu jadi lanceukna teu bisa dipaparah eta mah
lantaran kapan manehna teh sasatna teu misuka ka Husein teh beunang disebutkeun beungeut nying hareup ati mungkir. Disebut nyeri ku dirina pribadi nya pantes sasatna manehna geus nganyerikeun hate Andi, tapi buktina Andi mah sakitu bebelana kanu jadi lanceukna. Atuh geus karuhan mah haji eureun tina ngagukukna dek bae ngayakeun babadamian jeung Jangdana katut Adria. Malah Mang Amir oge ngahaja dicalukan di pentabong bolonganana kumaha cara mereskeunana. Nu akhirna Mang Amir ngasongkeun saran yen hal ieu teh kudu dipasrahkeun ka Nyi Euis pribadi. Nu dimaksud teh nah Nyi Euis aya keneh harepan ngahiji jeung Husein atawa leuwih condong kana pegat jodona. Dak atuh Nyi Euis teh ditanya ku Pak Haji Sobana. Teu hese beleke, sok sanajan bari inghak-inghakan ngebrehkeun ka hayangna anu maksudna manehna geus teu aya harepan deui ngahiji jeung Husein teh. Cindak namah mutuskeun hayang papegatan. Ku kitu namah tadina daek soteh lantaran ku pamaksa. Ayeuna aya jalan pikeun papegatan. Ongkoh nu dipake alasan mah geus natrat, salakina teh geus kabuktian nyelowedor. Nya teu naon ari kitu mah kahayang Euis. Kolot mah ngan sakadar dek nguruskeun. Pak Haji Sobana geus teu bisa panjang-panjang nyarita lantaran geus surti nya geus kasurti tong boroning aya pasal. Sanajan henteu oge memang kitu kahayangna Nyi Euis teh. Teu kedah dilami-lami atuh abahna. Enggal uruskeun kaleles, suhunkeun talakna. Opat sakalian kitu mun bisa mah. Cek Bu Haji. Nah, meuni sasangkeung ari Nyi Haji. Sok pamohalan ari taun teh ih. Cek Pak Haji bari ngarenyu. Heuheuh atuh da. Moal aya harepan sina ngahiji deui kaduhung nama ayeuna. Kaduhung abdi teh pipilueun ngojok-ngojok nu jadi anak kaduhung. Ih, geus we nu geus mah atuh teu kudu disabit-sabit deui Nyi Haji. Geus tamaha urang teh eta mah. Mohon tamaha abahna da sakitu totorosona hayang minantu ka si Husein teh. Buktosna nama tabet kacing carang geuning si Husein teh. Bu Haji bari ngadelek ka Pak Haji Sobana. Ih, nya sok katutuluyan ari taun teh. Supados janten enteung teu sae maksa merusak ngareremokeun nu jadi anak teh. Tah kitu buktina geuning. Ih, ari Nyi Haji kumaha nya? Upami tos kitu kapalaina tuang putra mah juragan. Dupi anu bade kalelesna teh saha kinten-kintena. Mang Amir nanyakeun sanyana mah minangka nyapih anu keur parearea omong. Nya saha atuh nya? Piraku ari kuring mah sorangan anu kudu kaditu. Kumaha upama Ki Amir we atuh? Teu aya pamangan abdi oge mung sareng saha tuh. Kumaha mun jeung Ki Adria? Pangapunten juragan. Rada kabotan sim kuring mah. Nun. His, nah kieu. Paur papendak deui sareng anu jail daloi. Kitu tah. Bilih riributan deui nun. Nu dimaksud ku abdi teh. Nya oge tapi nya saha atuh nya? Ke kumaha lamun jeung Ki Sahudi we atuh? Tah, leres urang munut dianter we ku Ki Sahudi juragan. Cocok pisan. Jalmi naludeung ka tengah. Maklum jalma sabakota anjeunna mah. Mang Amir kontannya tujuan. Nya urang jeung Ki Sahudi we atuh. Iraha kira-kira nanya? Teu langkung juragan haji eta mah.
enjing we enjing supados teu bari abahna dilame-lame mah cebwe ieu teh. Bu Haji nembrong bangun anu geus teu sabar naker. Eta arinya Haji mah meuni sok burung gusuh kitu nanti lahanan eta teh. Har nah bade iraha kitu. Nya sagancang-gancang na we ngan ari kudu isukan mah abong deui. Kelanan urang ngitung waktuna nu mustari nu dipalar teh supaya salerea ginulur kasalamatan. Cep atuh Bu Haji teh teu nyarita deui, malah lila-lila mah jung nangtung bari nungtun Nyi Euis sina asup ka pangkengna. Atuh nu di tengah imah saterusna ngobrol ngaler ngidul, malah mimindang namah nabeuh bebelana Andi. Ongkoh dihaja deui ku Adria disabit-sabit. Atuh Mang Amir dina ngahamilana teh meuni pogot naker. Ku kitu nama Andi teh beunang disebut incu kukutna bapana. Nyaeta Aki Surdi oge murid nu jadi pamana. Matak piraku we lamun teu dipake reueus teh. Engke mah Dana bawa Andi teh sina ka dieu. Kantos Abah eta oge mung nyaeta keukeuh anjeunna mah mugen. Paksa we atuh. Engke mah bejakeun kitu ceuk Abah. Hayang panggih kitu. Mangga Abah, mangga. Jangdana jung nangtung nyamperkeun indungna anu keur paduduaan jeung adina. Is, Jangdana diuk gigireunana garayam leungeunna kana sirah Nyi Euis bangun anu deudeuh naker. Nyi Euis ukur ngareret berbeu deui cipanonna masihan pipi. Teu sakecap-kecap acan nu kaluar tina biwir Jangdana boh Nyi Euis. Geus kitu mah Jangdana kaluar deui ti pangkeng, jurut turun anu saterusna mah ngagedig ka imah Kisahudi. Ngahaja hayang geura nepungan Andi. Maksudna deuk nyaritakeun sagalana ka asup ka hayang adina anu rek menta diserahkeun. Sugan we aya caritaanana Andi anu matak pikabungaheun. Lantaran kumanehna oge geus kajudi yen Andi teh masih mikatineng kanu jadi adina. Lamun aya caritaan Andi nu matak pikabungaheun, ku Jangdana deuk langsung ditepikeun we ka Nyi Euis. sugan Kang Andi teh bisa ngahiji jeung si Euis. Tara ting bunga nah teh aing keur mah geus kabukti bebelana. Katurug Kang Andi teh lain jore-jore pangabisana. Matak naon kek mah aing deuk ngaguru ka manehna. Kekaras nyadarnya Jangdana palawargi. Tibareto atuh kehed. Kehed. Keheul atuh dadalang teh ya. Nu ngadongengna mingka keheulkeun ka Jangdana ya. Ai bareto di benengan. Dasar kudu manjang atuh nya. Mangga urang teraskeun deui. Palawargi sadayana anu satia manco sanajan geus eleh mutlak kitu namah pajagra teh ngarasa tugenah kabina-bina nepi ka ngalaman asor ku budak satepak. Ngarasa kacidahina pang-pang nama komo mun ngingetkeun kana kaayaan dirina. Salian ti geus cukup pangalaman teh oge goreng-gorengna kasebut guru maenpo nu rayap muridna. Leuwih-leuwih ngarasa tugenahna teh waktu manehna diwaweleh ku Husen dinaha-naha. Cenah ceuk pangakuanana Andi teh geus pernah diragragkeun. Tapi buktina geuning manehna kalah kakabur teu kuat nyangga wawasena Andi. Lamun seug teu ngingetkeun kana duitna geus dikumahakeun boa tah Husen teh. Dianggapna Husen teh geus kacida kurang ajarna, geus wani-wani ngajejeleh ka manehna, nepi ka wani ngagelendeng kanu jadi guru.
nganya eta lantaran butuh keneh ku duitna. Pajagra teh saeutik oge teu nembal. Ku kitu namah nahap-nahapkeun maneh mun taeun mah piraku teu diwajak tah Husein teh. Tapi ari ku hantem di wawaleh antukna manehna teh nembal. Bane wae manehna teh keur apes cenah. Dan geus kajadian teh heula mah si Andi teh geus medok, geus ngacir. Kitu namah kawilang jelema kanal kulit beungeut sarta teu boga harga diri Pajagra teh. Kukubukna mah teu euleum-euleum. Nah wani keneh gitu Pajagra. Husein nanya babakuna mah hayang nyaho jejeroana Pajagra. Gua makai wani ku naon kep. Saul bapak oge aita mah keur suwe we bapak teh suwe. Ongko ajaknya jelema mah eleh jeung meunang. Siga bapak Aika keur suwe. Ngaranjapannya eleh ku si buntung teh. Nya eta nuju suwe eta teh cep. Pajagra tapi snakar dina hal ngahuntu nama. Jadi saumpamana dikapayunkeun teh masih untupan gitu Pajagra. Digayem kep mah moal disanguan ku bapak teh. Ditambul tah si buntung teh. Pajagra kalaka beuki muncugug sanajan ari hatena mah geus peot kacida. Pangpang namah bang baungeun ku leungeun buntungna. Apanan ayeuna oge carehamna masih linu sanajan geus teu katempo nyengsol oge. Geus puguh ari huntu namah nepi ka satilu-tilu nu punglak can mangsana. Tapi lantaran masih butuh ku pangalaman, nu matak manehna terus-terusan we ngahuntu. Boa moal ngerahkeun deui Pajagra. Cek Husein teu burung hayang seuri ku kubukna teh atuh. Nya mak ngisinkeun sagala cep. Iya bapak keur ngajoan kaki pancal. Iya sok tah. Nya maukanya. Pajagra lelewan nama si ganu nya ngarasa teu ngeunah atuh da make disebut ngerahkeun sagala. His engke wae ulah rurusuhankeun si Andi mah urusan bapak. Ngan kuring mah panasaran ku si Dana tah. Deuh, mun harita teu gara-gara heulang pika sabaleun. Piraku teu paragat tah nyawa si Dana teh. Cek Husein bari kakarot. Numawi cep, saul bapak oge urang jorang kaki panjal. Digayem tah si buntung teh. Pajagra beuki sugal we. Ulah ayeuna. Di dituna keur aya pamajikan kuring jeung pastina si Dana teh geus bebeja ka bapana. Era lah. Iya. Itu sae atuh cep. Ongko enjing mah bapak teh bade ngilang heula ka lembur. Iya. Bade nyempo heula barudak. Cek Pajagra bari hatena mah kacida ngarep-ngarep hayang dibere duit. Mohon kitu mulih we heula tuh Pajagra. Husein bari melong kana lawang panto. Katembong rentang-rentang Ki Jalal nyamperkeun harita teh ari ngalobrol namah di imah Ki Jalal. Nganu boga imah namah ti isuk-isuk oge idak lihar di imahna Pak Haji Qodir. Puguh jelema gawe ari Ki Badra harita teh keur ngatrok ka pasar. Aya naon Mang Jalal? Husein gancang nanya bisi Ki Jalal teh dititahan. Katembong tina gidigna rada rusuh. Disaur ku Juragan Haji. Cep. Aya naon kitu, Mang? Duh katuh. Aya semah upina mah. Mong calikna mah di bumi Juragan Haji. Saha? Ki Amir sareng Ki Sahudi. Di Cipancar. Husein ngadadak ngariuk kaget. Pokona mah bisi aya nu patula patalina jeung tarajak manehna waktu deuk ngabinasa jang Dana tea. Sumohon cep. Teu jeung si Andi. Sora Husein ngadadak ngadeg-deg. Henteu, mong duaan we nu sarumping nama.
aya naonnya boa-boa yeuh. Pokna bari teu kaleket jung nangtung ninggalkeun imahna Ki Jalal. Pajagra mah cul bae teu direret deui. Hatena mah ngarasa hariwang oge lantaran sidik Ki Amir teh badega nu jadi mitohana. Puguh we lain deui keheulna Pajagra teh ka Ki Jalal lantaran Husein jadi teu mere duit. Bener we di imahna geus kasampak Mang Amir jeung Ki Sahudi. Husein ngagentak uah aeh siga nu heueuh bari makena nanyakeun nyi euy sagala. Kumaha cenah kaayaanana ayeuna, nah geus maju sehat? Puguh peta kituna teh sakadar nu dijieun-jieun lantaran sieun kudu jadi bapa. Mun ngagugu nafsu mah geus hayang jeger-jeger we Pak Haji Qadir teh ngambek ka Husein. Puguh salagala kalakuanana teh geus sagala dikoredaskeun ku tukang es. Kabujang ngurunyung tukang es palawargi. Hapunten pisannya waktosna ieu parantos teu nyekapan. Cag heula dugi ka dieu urang teu neun dihaneuleum hieum tuna dihanjuang siang paragi nyokot ningalkeun mangsa datang urang samper deui. Mung sakitu anu tiasa kasanggakeun ampun paralu nu kasuhun wening galih nu dipamrih hampura anu diteda. Mang Idai permios heula amit mungkur amit mundur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cag permios.